mana kekuatan si kilat teh mana teangan kulit mewek jeung daging anu hipung tulang anu manusia teangan dewek moal modar ku andika ilmu andika nanaonan kawas kitu patut sia bewok montong sombong sia sakedeung deui andika bakal tilar dunya kuring moal mere ampun deui ka andika lamun andika teu hayang babalik pikir sia rasakeun ieu hiat bersat tobat Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Ayeuna simkuring bade neraskeun hanca carita si Kidang Kilat Jago Tanding. Carios ieu karangan simkuring pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe di subscribe heula nya channelna supados simkuring dina neraskeun hanca caritana dina ngacaprak ngaler ngidulna leuwih sumanget deui sareng mudah-mudahan sasieur sabeunyereun tiasa ngabebrah manah kaum dangu di mana bae ayana. Tapi sateuacan simkuring neraskeun hanca caritana ayeuna simkuring bade nuhunkeun dihapunten kasadayana kaum dangu di mana bae ayana saupami anu nuju manco ngaraos kirang enak tata bahasa atanapi ucapan-ucapan anu dipidangkeun ku simkuring atanapi dicarioskeun diucapkeun dina ieu carita kumargi. Simkuring mah sanes tukang dongeng ulung tapi tukang ngacaprak ningkah ngaler ngidul sareng deui simkuring mah teu kawas tukang muka carita atanapi maos carita pendongeng-pendongeng anu sanesna maca buku atawa pangarang nulis heula direka dikitu dikieu henteu simkuring mah nya wargi langsung direkam saharita naon bae anu aya dina emutan dicarioskeun digelar diucapkeun dina waktos ngarekam teu aya tulisan-tulisan teu aya buca baca. Jadi hapuntennya wargi-wargi Sunda sadayana saupamina kirang merenah tapi sanaos kirang merenah atanapi ngacaprak oge mudah-mudahan kaum dangu sadayana tiasa kahibur ku carios anu dipidangkeun ku simkuring. Mangga ayeuna cuang kawitanan. hiuk ceprot calik jug Waktu eta Ki Bewok ngaranjug kulantaran sukuna ngageser sababaraha lengkah ka tukang sanajan teu karasa nyeri tapi waktu eta kakaraeun saumur hirup manehna ngalawan sakumaha hebatna kakemampuanna ngan saukur waktu eta sukuna bisa mundur sakabeh jawara anu masih keneh harirup jeung nyaksian kaayaan eta anu teu colohok sarua jeung sakabeh warga anu nyaksian jeung sugiwa katut anak pamajikan kabeh oge kacida banggana ka Parman kulantaran boga pangharepan Parman bisa ngelehkeun Ki Bewok. Lumayan Bewok lumayan kuring ngaku andika boga kekuatan anu teu bisa diimbangan sagawayah ku sakabeh lawan-lawan anjeun. Tapi ingetkeun Bewok saluhur-luhurna langit masih kena aya langit sajero-jerona tanuh moal kasusul ku sahabai oge sabab tanuh teh kacida jerona beuki jero aya lapisana deui tah eta ilmu saluhurna ilmu andika tetep dina hiji waktu mah pasti bakal menang ganjalan sabab komodi ilmu andika teh digunakeun keur kajahatan tangtuna anu kawasa oge moal ngijinan nu kawasa oge moal ngantepkeun andika terus-terusan ngagunakeun kemampuan anu geus dititipkeun ka andika dipake kajahatan Bewok
Cek Parman waktu harita nyarita kitu bari neuteub mencerong ka cida sekeutna kana beungeut ki bewok anu molotot pinuh ku kaget atawa karuas lain bandinganana dina waktu harita sabab saumur demelah manehna gelut ngalawan jago-jago anu geus ulung, jago-jago anu geus karolot kakara eta. Dua sukuna ngageser sababaraha lengkah ka tukang barijeng ditenggel ku hiji pamuda anu samemehna dianggap remeh sanajan jadi perhitungan manehna sabab dina gerakan datang ka pakalangan jeung tadi nyapukeun 30 jawara kaceda gampang nangan seukur nenjerak bumi 3 kali geus ngabuktikeun eta pamuda teh lain pamuda sambarangan. Waktu eta bener-bener kanyahoan kapanggih katembong karasa sagala rupana kudrina. Kidang kilat montong suka bunga sia montong suka bunga peda Andika geus sanggup ngageser kedua suku dewe ka tukang can aya naona. Kidang kilat can aya naona sabab teu karasa sanajan dewek ngaku saumur hirup aing ngalawan jago-jago anu kumaha kolotna anu kumaha pinuh elmuna kakara Andika anu bisa sanggup mundurkeun dua suku dewek ka tukang. Tapi ingatkeun kidang kilat awak dewek teu ngarasa nyeri teu ngarasa kukumaha sabab tenggelan Andika teh karasa ku dewek asa keur nyolekan asa keur mencetan jadi ulah suka bunga heula sia. Kidang kilat ulah waka suka bunga sok kaluarkeun deui kabeh kamampuan Andika. Teangan kulit dewek anu tipis, teangan daging dewek anu bisa ku Andika dicomotan dibedel jeung di teangan tulang dewek anu bisa ku Andika dipotongkeun lamun sanggup dewek bakal sujud dina suku Andika sia. Wah ceuk ki bewok waktu harita nyarita kitu bari terus-terusan ngaberakatak atawa nyala katak seserian bakat ku bunga sanajan dina hate leutikna mah ngaku manehna ayeuna yang harupan lawan anu teu disangka tianggalna bakal mampu ngageserkeun dua suku sanajan geus aya perhitungan tianggalna ngan teu nyangka bakal nepikeun ka eta kamampuan Parman. Bewok sedih kuring mah bewok sabenerna mah kuring teh teu hayang nyelakakeun jelma teu hayang sok jago di hareupeun jelma ngan kulantaran Andika teh kahiji Andika geus ngaruksak warga lembur ngaruksak wanoja-wanoja jeung anu utamana mah Andika teh geus ngabinasakeun lindung bapak kuring dina mangsa kuring keur bolon can bisa kukumaha jadi wayahna. Dina waktu ayeuna Andika bakal diwaras ya bewok. Tembal Parman bari molotot mencerong karena beungeut ki bewok anu beuki lila beuki kaciri mata eta jadug rampok teh beuki hurung kawas anu dibelem atawa dikurung ku seuneu dua matana. Montong loba bacot sia montong lobang bacot loba bacot sia. Kidang kilat lamun heueuh masuk maju sia maju rek kitu rek kieu ku dewek bakal ditarima. Cek dewek oge ulah suka bunga heula sabab dewek moal eleh ku cucunguk bau jaringau kawas sia-sia maju sia maju deui. Cek ki bewok waktu harita nembalan kitu. Engkang ning diantepkeun Kang ning diantepkeun jalma kitu mah kudu diwarah Kang kudu diwarah. Waktu eta Sukmalawati ngagorowok ngabobotohan Parman. Keun nyai keun akang oge ngartos jai teu kenging hariwang ku akang moal diantepkeun tembal Parman. Waktu harita ngaleret sakedeung ka palebah Sukmalawati atuh anu di panggung wanoja geulis anu ti tadi ngagugudag hatena pinuh ku rasa timburu ambek
panas ku eta wanoja sabab katempona kumanehna hotel bae basa keur aya narangtung keur nyaksian patandang-patandang anu ngalawan Ki Bewok. Waktu eta Lisnawati ngagerentes deui dina hatena teh ngageremet ambek, awas ya sahabat Andika wanoja kukuring moali antepkeun, awas ya dina hiji waktu Andika bakal ngarasakeun kumaha rasana perup kuring sia lamun wani ngaganggu Kang Kidang Kilat, sabab sanajan ayeuna Kang Kidang Kilat nyebatkeun henteu ilu sayembara tapi tetep kuring mah hayang jadi pamajikanna. Awas ya, awas ayeuna oge lamun keur teu kieu mah diwaras ya, maneh teh diwaras ya ku kuring. Eta anu ngagolak dina hate Lisnawati. Geuningan kaayaan tutupan Lisnawati anu pinuh ku kacecep eta teh teu leupas tina perhatian indung bapana. Nyai pepeujeuh nyai ulah ngajur hawa nafsu nyai, sanajan ama kacidayakinna nyai teh timburu ka eta wanoja, tapi nyai kudu sadar nyai oge lain sahasana Jang Kidang Kilat wayahna peper ulah boga niatan goreng ka eta wanoja. Pepeujeuh ama mah teu hayang nyai boga niat teu bener ka eta wanoja. Cek Sugiwa waktu harita nyarita kitu atuh ngaranjug ka cida hate Lisnawati dina waktu harita, tapi samemeh nyarita nembalan kana caritaan bapana celengkeung teh indungna oge nimbrung kana omongan salakina. Nya nyai nya sanajan ambu jeung ama kacida ngadukungna nyai teh kudu jadi pamajikan Jang Kidang Kilat, tapi wayahna ulah boga niat teu hade ka eta wanoja, sabab rek kitu kieu oge eta wanoja teh anu teu heula babarengan jeung Jang Kidang Kilat. Wayahna nyai teh kudu tumarima kana kaayaan sanajan ambu bakal ngadukung supaya nyai teh menangkeun hate Jang Kidang Kilat, tapi ambu mah teu hayang nyai ngalakukeun tindakan anu teu bener kahayang. Eta wanoja teh teu boga salah kan nyai, teu boga salah, ulah boga paniatan teu bener. Cek indungna waktu harita nyarita kitu bari nepakan tak-tak Lisnawati teu eleh. Nini Sukmala oge waktu harita ilu nyarita, bener nyai bener sanajan ini teh bakal nyaluyuan lamun bener eta Jang Kidang Kilat teh Parman Incu Nini bakal didukung, tapi Nini oge teh ngaharepkeun nyai ngalakukeun tindakan anu teu bener ka eta wanoja, sabab teu salah caritaan indung bapa nyai teh ayeuna sabar kuduna oge nyai teh kumaha carana menangkeun hate Jang Kidang Kilat atawa Parman. Mudah-mudahan nyai teh dijodohkeun, sabab teu eleh nyai teh geulis campernik nyai teh. Aduh pokona mah Jang Kidang Kilat teh atawa Incu Nini, lamun bener eta Incu Nini Parman bakal suga bunga, bakal bagja menangkeun nyai teh, tapi wayahna da eta wanoja teh leuwih diheula, leuwih wawuh ka Jang Kidang Kilat tibatan nyai. Jadi pepeujeuh ulah boga niatan hewa ka eta wanoja. Cek Nini Sukmala waktu harita manehna oge ngingetan kana hate Lisnawati sanajan can kedal ka maranehna, tapi dina sikep jeung tutupan eta wanoja geus kateguh ku maranehna. Mohon Nini ama ambu mohon hapunten da kumaha geuningan abdi. Kumaha abdi panas pisan kumargi geuningan Kang Kidang Kilat teh sumping ka ieu tempat teh sanes hoyong ngiringan sayembara ama ambu Nini. Cek Lisnawati waktu harita nembalan kitu bari nyusutan cai matana anu tetep rombay. Bener nyai, bener ama kacida ngartina ama teh ngarti pisan kana kaayaan hate nyai, tapi pepeujeuh ama mah teu hayang
boga wanoja gelis campernik kawas nyai, boga hate goreng teu hayang kudu nanya teh saingan kumaha carana menangkeun hate jang Parman atawa jang Kidang Kilat. Pokona mah kitu nya nyai, cek indung bapana. Waktu harita terus-terusan ngabeberah hate Lisnawati. Atul Sinawati teh waktu eta ngan saukur unggek bari tungkul teu nyaritana naon deui kulantaran kacida bingung. Tetep bae hate mah panas, mungkongang mah yang luncat ngajak gelut ka Sukmalawati kulantaran teu hayang nempo Sukmalawati bebarengan deui jeung Parman atawa si Kidang Kilat anu dina waktu harita kumanehna kanyahoan terus-terusan bebarengan jeung Sukmalawati. Sedangkan di Pakalangan waktu eta Parman jeung Ki Bewok teh geus mulai ngadu jajaten deui waktu eta kulantaran dua sukuna geus teu bisa diandalkeun deui kawas ngalawan jawara-jawara atawa patandang-patandang lainna. Ki Bewok oge gerak ngagunakeun ilmu silatna, luncat ka ditu ka dieu nyerang Parman atawa ngahindaran nyingkahan sakabeh serangan Parman. Kitu jeung kitu dina waktu harita Parman oge can ngagunakeun kakuatan Kidang Kilat kulantaran masih keneh mikir lamun bisa ngagunakeun kemampuan biasa manehna hayang ngawarah cadug rampok teh ku kemampuan biasa sameme ngagunakeun kekuatan pamungkas anu teu meunang sagawayah dikaluarkeun sabab eta anu diparentahkeun dipepeujeuhkeun ku guruna nyaeta Aki Ranggalawe. Kidang Kilat dewek kacidang ngakuna Andika bener-bener boga kemampuan di luar nalar, tapi dengekeun sia tong boba lecetan montok kikituan bae sok gunakeun sakabeh kemampuan Andika tika dewek bakal narima moal disingkahan. Lakukan sia Kidang Kilat maju montong bobola cetan ka ditu ka dieu terus. Cek Ki Bewok waktu harita nyarita kitu bari ngahegak kulantaran ayeuna mah karasa capek ngalawan Parman mah teu kawas ngalawan sakabeh patandang manehna teu ngarasa kukumaha sabab awakna teu gerak ka ditu ka dieu. Tapi waktu harita mah sagala kemampuan silat anu dipimili ku manehna dikaluarkeun sabab teu bisa ngan saukur cicing tagen kawas biasa. Bewok Andika montong nyarita kitu ka kuring sabab kuring oge ti tadi ku Andika can bisa diteunggel, can bisa ditebak. Lakukeun sok Andika oge bisa kumaha. Kuring oge moal indit moal kabur bakal ditarima naon bae oge anu ku Andika ditibankeun ka kuring. Maju Bewok maju. Setan lo baca capek kitu sia rasakeun yo hiu blesat leplos cebrod calitug kurentel cebrod leplos hiu leplos cebrod curalit cilegedeg dua nana waktu harita sanggeus diadu kekuatan bari ngalayang sababaraha kali tenggelan maranehna diadu ngokohkeun di dua suku maranehna sanggeus salto ka tukang nangtung deui kukuh atawa kokoh pancuh dina tempat samemehna. Tapi kulantaran waktu geus nyelelek ka peuting jeung deui butuh istirahat harita Sugiwa teh ngagorowok. Heupeulah bewok jang Kidang Kilat waktuna istirahat sabab ayeuna teh geus sapopoe saembara teh dijalankeun waktuna istirahat poe isuk deui dilanjutkeun sok kudu ngumpulkeun tanaga heula sabab ti tadi
acan katingali saha nu bakal menang tina tarung teh. Ayeuna mah istirahat heula panuhun Ki Bewok panuhun sabar cek Sugiwa waktu harita nyarita kitu kulantaran bener waktu geus maju ka peuting maranehna sakabeh butuh istirahat butuh ngeusian pejit eta anu aya dina pamikiran manehna. Ki Bewok oge kulantaran ngarasa capek ngalawan Parman mah teu gampang waktu eta neuteum ka Parman bari pok nyarita bener kidang kilat dina waktu ayeuna urang butuh istirahat heula sabab dewek teh ti tadi ngalawan patandang kakuras tanaga. Dewek ngaku Andika luhur ilmu luhur pangarti tapi dewek moal eleh ku Andika ngan dina waktu ayeuna urang teh butuh ngeusian pejit heula wayahna sok Andika oge cicing tuh di tempat anu kosong keur Andika istirahat. Dina poe esuk urang tuluykeun deui saha anu bakal ngapabengkang modar di tempat urang tangtu ke dina poe esuk. Ceuk Ki Bewok waktu harita nyarita kitu kulantaran manehna oge geus kacida capena. Kuring mah rek nurutkeun bae kumaha kahayang Andika Bewok. Rek istirahat sok rek dituluykeun sanajan 24 jam atau pikeun ka mingguan bulanan teu nanaon. Kuring mah moal mundur moal ngejat di pakalangan tapi ari eta kahayang Andika mah sok kuring bakal diturutkeun. Cek Parman bari luncat ka sisi teu nyarita nanaon deui sanggeus ngomong kitu ngabedega di gigireun Sukmalawati anu ngagelenyuk imut bari jeung langsung nangkep bakat ku Bunga. Engkang, aduh engkang, abdi kacida bagjana sasarengan akang. Abdi yakin engkang bakal mampu ngelehkeun jaduk rampok. Nuhun engkang nuhun. Cek Sukmalawati nyarita kitu bari neuteub ka Parman anu seri leutik. Nya tapi ayeuna mah juang istirahat heula yuk. Yap sareng akang urang istirahat. Cek Parman waktu harita rek ngaleos ninggalkeun eta tempatan tapi Sugiwa langsung ngagorowok. Jang kidang kilat bade ka mana bade istirahat mah tuh ka ditu tuh anu tadi tempat tos ditunjukkeun ku Ki Bewok ta eta tempat kosong jaba ujang teh bakal dijamu ku kuring moal dibentenkeun sareng patanang sajena teu hariwang jang teu ka mana-mana. Cek Sugiwa waktu harita nyarita kitu. Benar jang benar ka mana-mana istirahat mah tuh di ditu tempat kosongkeun ulah ka mana-mana keun ke ku ambu sareng salaki ambu pasti dikintun tuangeun keur ujang. Cek Sartina waktu harita manehna oge ngagorowok kitu. Nini Sukmala oge waktu eta sarua. Nya ujang ulah kemana-mana ujang ulah kemana-mana sok istirahat mah aya tempatna ujang aya istirahat mah aya tempatna. Harita eta anu digorowokeun jeung diucapkeun ku maranehna sedangkeun Lisnawati ngan saukur cicing kulantaran kahayang mah hayang ieu nyambut Parman kawas wanoja anu dipika cecep ku manehna sabab waktu Parman datang ka gigireun Sukmalawati langsung ditangkep matak panas pinu kurasa timburu keur dirina. Engkang nah leres eta teh kabogoh engkang aduh Gusti engkang nah engkang teu aya sir sakedik oge ka diri abdi mah hoyong ka engkang abdi mah hoyong di Gunung Kaper ku si Bewok abdi moyong nyerahkeun diri teh ka engkang tapi kunaon geuning engkang mah hare-hare kitu mun teu nutup-nutup acan ka diri abdi kunaon engkang nah abdi teh kirang geulis di panon engkang teh eta anu terus-terusan ngagolak dina jero hate Lisnawati waktu harita sedangkan Parman waktu eta unggek bari nyarita ka Sugiwa jeung Sartina katut Nini Sukmala. Mangga Bapak Ambu Nini upami kitu mah abdi ayeuna moal ka mana-mana deui. Yap Nyai.
cuang istirahat lah Nyai, cek Parman bari ngajak Lisnawati tuluy lempang kawangunan anu geus disadiakeun keur maranehna istirahat. Ki Bewok oge jeung 14 anak buahna sarua arasup ka tempat anu geus matuh salila aya di eta lembur jadi tempat maranehna. Sakabeh pantanang oge sarua waktu eta arasup ka tempat maranehna cicing sanajan maranehna mah geus moal ngalakukeun atawa iluan deui sayembara sabab geus puguh moal aya kekuatan maranehna anu bisa ngelehkeun atawa bisa ngarubuhkeun Ki Bewok. Warga oge sanajan hanjel kulantaran masih keneh resep ningali nyaksian kaayaan gelutna Parman jeung Ki Bewok anu mata kataji keur maranehna teu bisa kukumaha kulantaran memang waktu geus peuting waktuna istirahat. Akhirna mah di eta tempat teh sepi, warga baralik heula samemeh dina poe esukna bakal daratang deui ngumpul hayang nyaksian saha anu bakal eleh pertarungan di antara Ki Bewok jeung Parman. Ayeuna urang tinggalkeun heula kaayaan eta lembur anu keur ngayakeun sayembara. Sedangkan 5 jawara anak buah atawa anak murid Aki Banaspati waktu eta geus nepi ka palebah lembur anu samemehna didatangan ku manehna rek nyokot 5 wanoja deui, tapi kacida bingungna kulantaran barang nepi ka tempat anu sidik eta teh samemehna mah tempat atawa sisi lembur eta lembur, tapi ngadadak anu aya di hareupeun maranehna teh leuweung kacida geledegan eueuh lembur deui anu kuduna mah aya ka tembong kawas samemehna kumanehna ka tempo samemeh asup ka eta lembur. Geuningan urang kalaka asup ka leuweung. Nah salah urang lempang teh padahal mah tah ieu sidik tah baheula teh atawa samemehna teh ieu tempat teh kurang dipake diuk ngobrol segala rupa, tapi geuningan ayeuna ngadon di hareupeun urang teh aya leuweung ka mana eta lembur euy. Aneh. Waduh lamun geus kieu urang kudu ka mana? Piraku urang asup ka leuweung eta da urang teh lain rek neangan sato leuweung, urang teh rek nyokot 5 wanoja deui. Wah cilaka lamun kieu mah hayu urang indit moal bener yeuh. Keke heula atuh ulah waka indit Kang, ulah waka indit kudu dipikiran. Nah mata urang anu salah nempo sabab geus sidik eta teh kuduna mah lembur lain leuweung. Cek salah saurang jawara nyarita kitu samemeh ngalengkahkeun ninggalkeun eta tempat kulantaran kacida bingungna lembur anu dijugjug teh geuning geus robah jadi leuweung geledegan. Kumaha kitu? Kumaha pamikiran Andika? Sok sabab rek naon sia asup ka eta leuweung. Salah meureun urang teh bingung. Bingung. Aduh cilaka lamun kieu mah cilaka. Waduh cilaka urang moal hasil mau eta wanoja. Kumaha tuh sok kumaha pamikiran Andika kumaha? Cek pamingpina waktu harita akhirna mah sanajan geus bingung jeung direk ngalengkahkeun suku ka lembur sejen rek neangan wanoja pangganti 5 wanoja anu geus gagal dibawa ku maranehna nanya kitu. Ke heula Kang, urang teh salah sabab kuring kacida yakina ieu tempat eta komoditas tah ka tembong Kang, ka tembong aya eta tah urut kadaharan urang samemeh asup pan aya jeung di tatangkalan nu ku kuring dikadek teh aduh aya keneh. Teu salah urang teh asup ka ieu lembur, tapi naon anu bisa ngajadikeun lembur eta leungitnya. Aduh bahaya lamun kieu mah bahaya. Atawa urang kudu ngalaporkeun heula ka Aki Banaspati supaya Aki Banaspati apal jeung bisa nuduhkeun ka urang di mana eta lembur sabenerna sabab yakin teu salah urang lempang teh. Jawabna atuh pamingpina teh waktu eta ngahuleng tarangna ngariut mikir kacida jerona. Lieur aing lieur ya lamun kieu mah lieur. Tapi moal mungkin urang balik deui ka markas meureunnan urang teh lain bakal dituduhan tapi bakal dipaehan kapan geus puguh.
tadi nyarita lamun teu bisa mau di eta wanoja kudu neangan kantina ayeuna mah geus lah bapak pikiran geus urang neangan di ka lemur sejen sugan bae di lemur sejen urang menang wanoja cek pamimpina akhirna mah nyarita kitu kulantaran moal mungkin baralik deui ka leuweung nuju ka markas atuh geus kitu masa kabeh anak buahna teh eueuh anu nyararita deui nurutkeun kahayang pamimpina kulantaran bener moal mungkin maranehna asup ka leuweung nuju ka markas. Akhirna mah sanajan pinuh ku kabingung 5 jawara teh nepi oge ka lemur anu dijugjug ngan kacida kagetna kulantaran eta lemur teh sepi eueuh hiji-hiji acan jalma geuningan ieu lembur teh sepi kieu ti tadi urang can poe aya wanoja hiji-hiji acan kamarana jelma teh kawas kuburan wae imah loba kapan tapi siga di astana sepi kieu euy cek pamimpina bari muterkeun teutepanana ka sakabeh imah-imah anu loba imah teh tapi sepi kawas eueuh anu ngeusian bener Kang aneh buah orang teh salah dedelan deui tadi anu sidik sameme nama eta teh lembur tapi ngadadak jadi leuweung ayeuna anu sidik loba imah tapi kawas di astana geuningan eueuh jelema hiji acan cek salah saji anak buahna nembalan kitu bari tutupan manehna oge sarua muter hayang nempo jalma tapi barang keur kitu teh aya hiji aki-aki keur lempang atuh kumaranehna teh dicalukan teu hese eta aki-aki teh nyamperkeun aya naon Jang aya naon geuningan ujang teh kawas jalma anyar pinanggih saha ujang sakabeh teh saha cek eta aki-aki waktu harita langsung nanya kitu memang kuring teh lain urang dieu aki keur aya anu diteangan ngan kuring mah kaceda bingung nah ieu lemur teh jelmaan anu kakar kapanggih ku kuring limaan ngan saukur aki hungkul geuningan kakar ayeuna aya oge katembong na kamarana atawa memang eueuh eusian ieu lemur teh aki cek pamimpin 5 jawara waktu harita nanya kitu lain eueuh eusian ujang lain tapi sakabeh warga teh keur arindit nempo sayembara di lembur tatangga tadi lembur eta teh keur diayakeun sayembara di paguron Gagak Bodas sakabeh warga teh keur nonton jawara-jawara anu keur ngarebutkeun wanoja anak pupuhu ieu pupuhu eta paguron tembal si aki waktu harita nyarita kitu atuh puguh bae 5 jawara teh kaceda panasarana anu bener aki dia eta lembur keur aya sayembara bener eta teh henteu salah cek 5 jawara waktu harita kabehna oge naranya kitu kulantaran kacida panasaran henteu Ujang henteu salah aki mah teu salah jig bae bisi panasaran jeung hayang nempo ngajig datangan eta lembur Ujang cek si aki waktu harita nanya kitu atuh ari geus kitu mah 5 jawara teh nganuhunkeun bari jeung pinuh ku panasaran manehna oge rek ngadatangan lembur nyata lembur tempat saembara rek ngajugjug di mana paguron Gagak Bodas penasaran pantesan bae euy di lembur sepi geuningan jelmana teh areueuh urang kadinya sugan bae loba wano jadi eta tempat keur naronton kan gampang urang nyulikna bener Kang bener urang kadinya bae nama atuh geus kitu mah 5 jawara teh teu loba pamikiran deui terus ngagedig ninggalkeun eta lembur tapi barang keur jongjon leumpang kitu teh ngadadak blesat hiu jebrot koleang kublok waktosna kabujeng seep cag kurang kantunkeun heula cariosna dugikeun ka dieu sahanya anu nyerang ngadadak ka 5 jawara. Insyaallah kapayuna kusim kuring diteraskeun deui sapunya pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.